Da ibu-ibu ayeuna ngawapan budak ngadon nyanyi. Yana kudasi, yana kudasi, Mang Yana. Ngeuning arapal. Aya Mang Yana aya. Aya. Mumpung aya. Cing tarik. Sakali deui. Yana kudasi, yana kudasi, Mang Yana. Mantap. Cek budak Mang Yana saha? Mana Mang Yana? Ya ada juru. Rek nanya ke Mang Yana ari orai koneng damang. Alhamdulillah gering. Gara-gara Mang Yana eta jurig di Cadas Pangeran demo kabeh. Riweuh. Jadi enak mah geus zaman serba canggih. Da kapungkur mah ibu satu acan bobo ulama-ulama salaf kapungkur anu dipilari teh Al-Qur'an, nu ditingali nu dicekel teh tasbih maca sholawat dzikir ka Gusti Allah. Pan urang mah teu bisa kitu. Satu acan bobo nu ditingali hudang sare mimiti ningali rek kacai mamawa majarkeun teh rek bari ngecas. Aya pemuda di masjid ibu cicing wukuf di masjid di maghrib nepi ka isya ditanya ku bapak-bapak keur naon jang keur ngecas giring ngecas ke masjid teh lain zikir lain ngaji keur mandi ngadangu suara HP lompat keluar nyaitan peboyan asup deui ka imah da leungit atuh andukna teu ka bawah betul rek tuang nu ditingali keur ngobrol oge ningali Allah ya Karim. Ieu nu perlu ku urang dilenyepan. Ternyata ayeuna urang sering keneh maca WA, maca status daripada maca Al-Qur'an. Sering keneh ngupingkeun lagu daripada ngupingkeun sholawat. Sering keneh ngisi pulsa, ngisi kuota daripada ngisi kota amal. Abdi bade naros Bu. Ngisi kotak amal 5.000 gede henteu. Bapak-bapak keur Jumatan aya kotak amal ngaliwat dina pesak aya 10.000, 50.000, jeung 2.000. Mana nu diasupkeun? 2.000. 2.000 ge meuni asa gede sodakoh mah. Nah ari kana HP jadi pulsa jadi kuota 100.000 henteu lebar, betul? Abdi bade naros ari engke nu nyalametkeun di akhirat 100.000 jadi kuota atawa 2.000 dina kotak amal. 2.000 na kotak. Nah, tuh ari apal mah. Berat teh ya tadi. Jadi gaya ayeuna mah ibu-ibu nitah ka budak ngaji. Ari ibuna main HP. Kade ulah ari ka budak nitah ngaji, ari indung bapana henteu. Ibu hoyong gadung urang kali nu soleh. Ibuna geus solehah acan. Salaki ibu geus soleh acan. Paingan budakna bedegong oge. Kupingkeun ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan. Ibu jeung bapak hoyong gaduh murangkali anu soleh teu cukup ngadua Robbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul moal cukup. Tapi kudu dituturusan, tegasna mah kudu dicontohan ku saha? Ku indung bapakna. Da biasana si bapak nalika ngong adan di masjid kieu ka budakna teh jang kadenge geus adan jugrah ka masjid. Aya di dieu bapak-bapak anu kitu. Tak ulah gitu teh salah kudu mah kieu ujang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid kartos teh benten teh tadi mah jug ari ieu mah hai tadi mah nitah ari ieu mah dibarengan ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu tutupan orat make baju muslimah make kerudung syar'i ari oce bubudugulan. Da zaman ayeuna mah awewe teh ari kerudung teu lesot, ari rok morosot. Muhun cenah tah ditong. Nu mana eta teh aya sora eueuh wujudna. Ada bakat ari pangaosan di leuweung kieu teh Bu. Nu hadir teh sok lain jelema hungkul. Da jurig oge ngalilu ieu teh haladir. An
Bedana jurig jeung jelema, ari jelema resep cicingna dinu caang, ari jurig mah dinu paroek. Tuh geura itu loba nu cicing dinu poek, berarti nu kitu teh Jelema. nyumput. Teu aku jurig di karopea. Segera Kang tarurun tah ka dieu ka payun, ieu kosong keneh betul? Lamun turun ka dieu ka payun didoakeun cing dijembarkeun milik rezekina. Tong diaminan dah henteu pinahna oge. Aduh hayang beunghar we ieu mah. Ulah ari ka budak nitah di kerudung ari indungna henteu. Tapi alhamdulillah di dieu mah ibu-ibuna marake tiung. Di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah. Naon? Dibalangkeun. Kapan dibuka tiungna teh? Hareud ararat bayeung. Dan ais mah apa nu sok make tiung jeung nutara make tiung heg make kaciri nyararengson. Tuh geuning diomekeun tah. Wih sekedah diomekeun aja. Jadi batur arapaleun. Lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh minimal ibu minimal namian budak teh anu sae. Sebab naon ngaran budak teh janten doa. Leres teh. Nami abdi dipasihan ku sepuh teh Nais Nurjana. Ari Nais teh tina bahasa Inggris Nice, dibacana Nais artina bagus. Nurjana na cahaya surga, matakan abdi marek di mana-mana oge angger bercahaya. Ayeuna oge dina panggung pangmencrangna ieu teh. Da puguh panghareupna, da belah ditu mah paroek. Sebab ngaranna lain nur eta teh. Sok namian murang kali teh tina Al-Qur'an atau tina asmana Allah, tina nama Rasul, sahabat Rasul mangga canda. Kan kade kedah terang kana maknana. Ulah ieu mah gagayaan we balik pengajian ibu ngalahirkeun namian budak tina Al-Qur'an ku abdi ditaros ibu ieu saha namina? Neng Nais ieu mah namina teh Asep Murtadin. Ari nu ieu saha euceuk namina? Ieu mah namina teh Ceceng Dolimin. Ari ieu nu istri saha namina? Ieu mah namina teh Iis Saetonia. Panyangaran budak setan atuh. Mangga nyandak nami murang kalih tina Al-Qur'an asal kedah terang kana makna. Da ieu mah keur usum ngaranan budak teh tina bulan kelahiranana panan. Lahir bulan Januari di ngaranan si Januar, Februari di ngaranan si Febri. Juni si Juniarti, Agustus si Agus. Aya deui bulan Maret di ngaranan Maerot. Yang leuheung eta mah tina bulan kelahiran coba ieu tina ngaran indung jeung bapana Abbas indungna Kokom anakna. Heeh. Bapana Irfan indungna Cici anakna. Engke di ngaranan keluarga parabot rumah tangga eta teh. Kan aya nu leuwih parah bapana Tata indungna Ai anakna. Jadi kadek namian murang kali anu sae. Kan kewajiban sepuh eta teh kanu janten murang kalina ayyuh sina ismahu bere nami nu sae. Jadi warisan pertama anu dibikeun ku sepuh jang murang kali lain harta, lain jabatan, lain tahta, tapi nami anu sae. Kartos. Geraduh budak gaduh. Adi budak aya sabaraha hiji hurufna? Ngitung heula deh. Lah lulus TK? Henteu TK heula. Paingan. Budak aya sabaraha hiji hurufna? Naon wae? Jadi asa ngajar budak TK ieu teh. Nah di belah dieu mah cocok TK teh da taman kanak-kanak, ari itu mah taman kadaluarsa. Budak aya 5 hurufna B U D A K dihijikeun jadi budak. Naon? B na biayaaneun, U na urusaneun. Sok cing kompak Bu, siap?
B na biayaanen, U na urusanen, D na didikeun, A na arahkeun, K na telancar kana kawin mah. Urang bahas hiji-hiji. Budak aya 5 hurufna, nu kahiji nyaeta huruf B, mustakun min biayaaneun. Ras henteu tong boroning ayeuna budak geus ngajarentul kieu, ti mimiti dikandung pantos jadi biayaaneun, betul? Ibu-ibu nu hamil biasana osok nyiram biayaaneun henteu, dipariksa ka bidan biayaaneun henteu, ngalahirkeun biayaaneun henteu, biayaan. Tos rada ageng budak teh disakolakeun dipasantrenkeun biayaaneun henteu, biayaaneun. Tos ageng deui ayeuna tos dewasa ditikahkeun budak masih keneh biayaan. Berarti leres B-na tina budak hartosna biayaaneun. Hiji cenah. Teruskeun. B U D A K dihijikeun jadi B na nila lurus gitu. Ibu masih semangat? Teu acan tunduh. Lamun aya nu tunduh urang doakeun cing panjang umur. Pondok napas. Jadi bengek meureun. Cing tarik. B U D A K dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na urusaneun, D na A na K na. Nu kadua dina budak aya huruf U. U di dieu teh hartosna urusan. Teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup mere jajan ka budak, tapi kudu diuruskeun. Pangseurna nu ngurus budak saha? Cing tarik saha? Indungna. Matakan salah satu ciri-ciri istri calon ahli surga nyaeta anu sabar ngurus budak. Ibu osok sabar ngurus budak. Kadang ari seseringna osok atau watara. Ieu masih kana boga budak ngadon di Ciwitan, dipuritilkeun geramani seteh atuh budakna harejo gering we tungtung nama. Nah ari geus gering cek indungna ujang bade tuang dihuapan ku mamahnya, cek budak ari cager nyiwit sia mah. Kadebu ngurus budak kudu sabar, ulah aral. Ngurus budak zaman ayeuna lain make huak hauk, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Kudu bisa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudais, ibuna Imam Sudais. Imam Sudais teh imam di Mekah, Bu, terang henteu. Imam di Mekah Imam Sudais teh. Ningang nuju alitna Imam Sudais teh bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika ibuna Imam Sudais bade kadongkapan tamu rombongan, masak pinuh sameja teh ku pasakan je. Ku bangor-bangorna Imam Sudais eta pasakan kabeh dina meja dikeusikeun. Kira-kira lamun ibu dikitukeun ku budak rek dikumaha eta budak? Dikumaha? Diciwit, dibanjur. Tapi ibuna Imam Sudais mah teu kitu. Ningang milari kabeh pasakan aya keusikeun dikieukeun. Gusti Sudais anjeun teh meuni bager-bager teuing didoakeun ku mamah cing jadi imam Masjidil Haram. Pan ayeuna terbukti matak ibu lamun kesel ka budak ulah wantun-wantun ngucapkeun kalimat anu goreng. Da ieu mah nitah budak ngaji kalah nonton TV, nitah budak salat kalah nonton HP. Cek indungna dasar si kedul, si bedegong. Aya nu sok kitu? Tak ulah. Jadi lamun gedena budak kedul teh ulah nyalahkeun ka budak, da salah indung bapana keneh. Omonganna teu dijaga. Kuduna kesel ka budak teh kieukeun, Gusti anjeun teh meuni soleh-soleh teuing didoakeun nya ku mamah cing jadi
ulama besar, cing jadi pengusaha sukses, cing jadi orang kaya dermawan. Osok tara gitu. Paingan budak nu bedegong oge. Da doa geuninganan. Panomongan teh doa. Komo doa seorang ibu mah mustajab, enggal diijabahna ku Gusti Allah. Matakan sok lamun kesel ka budak teu kenging ngucapkeun kalimat anu goreng, tapi ucapkeun anu sae. Jadi ti ayeuna mah kesel ka budak doakeun. Kartos ibu-ibu. Teraskeun. Nu katilu dina budak aya huruf D. D di dieu hartosna didikeuneun. Teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup mere jajan ka budak, teu cukup nguruskeun, teu cukup mere tuang, teu cukup ngabajuan, tapi kudu Taya tak tanggung jawab anu paling besar kanggo ibu sinareng bapak nyaeta ngadidik murang kalih. Ibu osok ngadidik budak cing sae osok. Osok tara. Tas si aja reka mana aja? Itu naik katong reka mana? Orek iih. Osok atuh kieu heula. Kakarekeun abdi mah ceramah riweuh jeung nu kiih. Matak sohibul hajat daripada ieu pangaosan jadi henteu efektif, mendingan urang bubar heula sakedap istirahat, sok kariih heula kabeh. Nah, budak meureun make pampers teh antara dua, budak atawa kolot eta teh. Teruskeun Bu. Didik budak cing sae. Tapi beda didikan sepuh ayeuna jeung kapungkur. Kapungkur mah taroskeun Bu. Kasih bapak taroskeun kasih ibu. Kapungkur mah ibu ningang nimang budak mepende budak nu diucapkeun kalimat-kalimat dzikir, nu diucapkeun kalimat-kalimat sholawat, betul? Kapungkur mah nimang budak teh da dikieukeun bari dzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah sadayana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah. Ibu osok ayeuna nimang budak bari zikir ka Gusti Allah. Da ieu mah zaman ayeuna ibu nimang budak teh kalah ka dikieukeun Gusti meuni kasep teuing ieu teh putla caha. Aya nu kitu ibu-ibu? Ulah dikitukeun budak teh lieureun. Meuni geulis-geulis teuing ieu teh putla caha. Atuh budak molotot. Jadi sabarana kuring budak saha. Jadi budak ece eta teh jeung putra caha. Si bapak suri kaos nu heueuh padahal sarwana eta teh. Balik ti pasar mau oleh-oleh disamperkeun ku budak, ayah puyang. Da cadel atuh budak mah, ayah pulang. Bawa ecek mawa keres. Da si bapak teh terharu, budakna pinter ger disamperkeun. Gusti meuni pintel teuing ya teh putla caha. Atuh budakna munur bari nunyuk budak sia. Nya heueuh budak dikitukeun mah lieureun, leres teh. Sok matak ti ayeuna mantong putla caha. Da beda teh didikana sebuah ayeuna jeung kapungkur
kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teu sok dikumaha heula dibeuweung ayeuna aya keneh nu sok dibeuweung eueuh anu make blender kapungkur mah dibeuweung saparantosna lemut dihuapkeun kana lambai budakna bari ngucapkeun sholawat bari ngucapkeun zikir kapungkur mah ngahuapan budak teh bari sholawat ibu asok ngahuapan budak bari sholawatan naon eta teh ngaranna Bang Bung oke hadir cek di dieu mah kada pangaosan teh apaleun nu baligohna geulis meureun da istri ibu sok ti ayeuna huapan budak teh murang kali ibu bari ngaoskeun sholat pan raos ka kupingna bari ngahuapan budak diajak ameng sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah kan raos ngawapan budak bari sholawatan mah atuh nu lebet kana patuangan budak teh janten barokah jadi daging da ibu-ibu ayeuna ngawapan budak ngadon nyanyi yana kudasi yana kudasi mang yana ngeuning arapal aya mang yana aya Aya. mumpung aya cing tarik sakali deui yana kudasi mang yana mantap cek budak mang yana saha mana mang yana Ya ada juru. rek nanya ka mang yana ari orai koneng damang Alhamdulillah gering. gara-gara mang yana eta jurik di cadas pangeran demo kabeh riweuh ibu-ibu ayeuna ngahuapan budak ngadon nyanyi atuh nu lebet teh sanes janten barokah budak kalah ka mencret da barokah mang yana atuh da leres teh matak sok didik murang kali teh cing sae wa yu'allimahul kitaba budak teh hurukan Al-Qur'an ibu asok ngawurukan budak Al-Qur'an minimal budak diajar ti sepuna huruf hijaiyah atuh ajarkeun teh cek si bapak ka budak ujang ka dieu sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak sok kitu bapak da ieu menyerahkeun pendidikan jeung ngaji budak teh ka ustadna atuh da kuduna mah kitu diajarkeun ku sepuna tah ujang anu kieu teh ngaranna alif alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna atuh budakna keur sakola nyekelan patlot eta teh kaluar ti imah ningali tiang listrik eta oge engkade bapak hudang subuhna ulah kaberangan kunaon aja sari siga nu ngarti ieu mah sare tiluan indungna bapana budakna di tengah atuh da setengah tilu budakna hudangkeun indungna mah tingali gitu di jero samping si bapak ya alif jadi kade bapak hudang subuhna ulah kaberang tadi yakin sahibul hajat parantos ngajarkeun parantos ngawurukan kanu janten murang kalihna diurukan Al-Qur'an diurukan huruf hijaiyah nah ayeuna mah nikah sahibul hajat kudu ngajarkeun ka budak teh alif nu mana nu kudu dipake jadi didik murang kali teh cing leres hurukan Al-Qur'an lamun ibu jeung bapak berhasil ngadidik budak nepi ka bisa jampe salat nepi ka bisa maca Qur'an nu bener maka eta janten amal jariah kanggo indung bapakna hayong alim tak sok didik budak teh
kenalkeun ka Gusti Allah wauhkeun jeung Kanjeng Nabi tong boroning geus lahir ti mimiti dikandung oge tos tiasa diwauhkeun ka Gusti Allah jeung Kanjeng Nabi. Kumaha carana Neng Nais? Ibu bapakna sering ngaoskeun Al-Qur'an. Ibu bade bobo si bapak calik bari ngaos Yasin ngelus-ngelus patuangan osok kitu tara. Da kitu geuning rek dikenalkeun kumaha. Bisa dikenalkeun ti mimiti dina kandungan ge. Ayeuna tos rada ageng kenalkeun kana syariat-syariat Islam, ajarkeun. Da dina Islam mah agama anu paling sempurna aja. Dina Islam mah carana eueut aya doana, betul? Osok ngajarkeun budak nu kararitu. Osok ngajarkeun budak tata cara eueut. Ari ibu terang henteu. Hoyong dicontohan. Ta urang nginum heula. Nginum we da barang hakan mah eueuh. Debongan cek ibu contohan cenah. Lain haus. Da fitnah eta mah haus cenah. Padahal heueuh. Cara eueut nu sae bari calik nganggo panangan katuhu diawali bismillah diakhiri alhamdulillah ditilu kalikeun. Abdi nu eueut hadirin sadayana anu ngitung. Siap lain sari aca. Can ge acan. Bismillah. 1, 2, 3. Cing kompak hiji kitu. Embung balikan deui. Bismillah. 1, 2, 3. Tong buru-buru teuing atuh aja. Kuamun kaselak eta. Alhamdulillah. Ta eta cara eueut nu sae kitu. Nu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Eta cara nu kahiji, aya cara nu kadua. Nu kadua mah diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah dina masing-masing anu tilu. Ieu contohna hitung deui. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Nu katilu mah teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, henteu ditilu kalikeun. Biasana budak ece lamun balik sakola papanasan lulumpatan nepi ka bumi sagelas langsung diseepkeun. Osok kitu. Ibu osok kitu. Teu geuning araroso. Tak ulah nu kitu mah. Contohna kieu. Tak ulah nu kitu mah. Sabab ngawaris kana mangmang. Ibu terang mangmang. Henteu. Urang geuning lamun keur salat osok kieu. Ieu teh rakaat kadua atawa katilunya? Osok kitu keur salat. Salah nginum eta teh. Matak ti ayeuna sok benerkeun eueutna, ajarkeun ka budak teh nu kitu tina hal anu paling sederhana. Dina agama Islam mah asup ka WC, kaluar ti WC aya doana. Make baju, ngalepas baju aya doana. Asup ka masjid, kaluar ti masjid aya doa. Osok tara ngajarkeun budak nu kaditu. Aki ari ngaji can dahar teh sok balelol. Matak sok ajarkeun, didik murang kali teh tina hal anu paling sederhana. Kenalkeun jeung Gusti Allah, wauhkeun jeung Kanjeng Nabi. Barade. Tilu cenah. Lanjut. Masih kiat setengah jam? Sajam kiat? 2 jam? 3 jam? Alhamdulillah 3 jam kiat cenah. Berarti bohong MC teh. Tadi cek MC nepi ka jam 8 paling cenah. Geuning ieu kiat 3 jam berarti sadayana urang dia ahli ngawadul. Da yakin ieu tadi na pangaosan minggonan mah tong boroning 3 jam, 1/2 jam we geus nundutan. Ta ieu pelaku-pelakuna. Teraskeun. BUDAK dihijikeun jadi B na biayaaneun, U na D na A na arahkeuneun, K na
budak aya huruf A di dieu hartosna arahkeun teu cukup ngabiayaan, teu cukup nguruskeun, teu cukup dididik, tapi kudu diarahkeun. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan, leres teu? Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam, fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Jadi sakabeh budak anu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Anging ibu bapakna anu ngarahkeun jadi Yahudi, aya anu jadi Nasrani, aya anu jadi Majusi. Jadi sebenarnya kuduna teh sakabeh budak di alam dunia teh Islam. Ngan kumaha indung bapakna. Singkatna mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Mun hoyong gaduh murang kali pinter, arahkeun ka sakola. Lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh, arahkeun ka pasan. Murang kali ibu di pasantren teu? Di sakola teu? Tidak rempeg kana sakola mah. Ngabelaan budak sakola nepi ka ngajual tanah, ngajual sawah, ngajual motor eta teh. Nah ari budak hayang ngaji ceuk bapana jang da ngaji mah di imah ge sarua. Beda eta teh teu bisa disaruakeun. Ibu kudu bungah lamun ngagaduhan murang kali anu daek masantren. Naon sababna? Engke nalika maot lamun teu gaduh murang kali anu dipasantrenkeun rek saha nu mangmacakeun tawasul, rek saha nu mangmacakeun yasin lamun lain budak sorangan. Haroyong nalika maot dipangaoskeun tawasul. Hoyong nalika maot dipangaoskeun yasin. Upek atuh geura maraot. Pasantrenkeun budak teh pan balesanana kanggo orang tua anu masantrenkeun budak teu aya sanes iwal ti surga kabita henteu. Matak sok pasantrenkeun ulah berat sabelah sakola we hungkul ngaji henteu berat sabelah nu kitu teh. Da zaman ayeuna mah pasantren dipandang sebelah mata, santri dipandang sebelah mata. Ibu gaduh murang kali opat tong dibikeun ka TNI, ka PNS, ka Polri hungkul, hiji mah bikeun ka ajengan, bikeun ka santri. Nya eta atuh da ibu-ibu ayeuna mah malatre. Terus panaya dina syiirana ulah daek mali teri mah loba cucukan, ulah daek kawin ka santri, santri mah loba budu. Budugan ce di dia usung kene santri barudug usung kan baik kang santri mah budug oge barokah, santri mah budug oge barorok barokah santri mah budug oge eta teh cing cedining kuman jeung tumilah yang ngilu ka surga. Sok tingali koruptor aja aya teh nu budug, cing tarik aya teh nu budug, maling begal aya teh nu budug, teu aya sabab kuman oge embungeun dibawa kana neraka. Matak cing nyaah ka santri teh, santri budugkeun bae, cing sabar eta teh kuman hayang ngilu ka surga. Ibu lamun gaduh murang kalih nu masantren cing nyaah. Sabab moal aya ulama lamun henteu terlahir ti santri, moal aya mubalik, moal aya qori lamun henteu terlahir ti santri. Hidup santri, hidup budug. Budug hidup. Jadi gitu, ibu jeung bapak nu ngarahkeun budak arahna arek kaman, kamana. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Leres teu? Jadi ulah berat sabelah kudu saimbang antara sakola jeung masantren. Lamun ibu nyakolakeun budak hungkul teu dipasantrenkeun percuma. Sabab naon? Pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Betul? Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu mah kumaha didikan di pasantren. Budak sakola belum tentu bisa ngaji. Tapi anu ngaji pasti bisa karena pelajaran sakola. Abdi santri tapi bisa bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Tong
boroning bahasa nak kunci nage boga. Telat aja mah. Santri di piwarangku bahasa Inggris ceramah siap. Dan santri mah kudu sagala bisa pan di masyarakat teh. In the name of Allah. Ngerti ente? First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has guided us from the darkness to the brightness. Ngerti? Sarua. Jadi gitu, arahkan budak teh anu saya opat cenah. Nu terakhir dina budak aya huruf naon? Kak di dieu hartosna cing tarik hartosna kawin keun. Ta ieu sahibul hajat parantos ngalaksanakeun kewajiban terakhirna kanu janten murang kalih nyaeta nikah. Tos nikah ya atos? Ari nikah teh naon aja? Kalah seuri. Nikah mah nikmat. Ari ceuk santri mah nikah teh singkatan. Mangga. Enggak cing salamet. Ya bisa dipegat aja. Nikah teh jeung santri mah singkatan. NIKAH, nikmat istuning karasa aduh haneut. Ajak santri eta teh. Memang leres nikah teh nikmat. Sasaha oge haroyong kana nikah teh betul? Betul. Da sigana si bapak lamun teu sieun ku pamajikan mah hayang deui eta teh. Leres henteu Pak? Leres. Tah geuning. Nikmat nikah teh. Nu biasana subuh-subuh Rudi saha pangantena? Arudi ieu nu di dieu. Nu biasana Arudi subuh-subuh teh meureun wiridan keneh di masjid. Waktuna nikah mah entos nganggo jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Nu biasana teh Ika subuh-subuh teh masak nyangu. Waktuna nikah mah geulis didangdosan bagaikan ratu, betul? Torojo rombongan pamegat beserta keluarga besar pan disambut ku sholawat. Tala'al badru alaina bisaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da Leres disambut ke sholawat panganten. Coba Pak RT nu datang. Aya teu nu nyambut. Aya. Kunaon disambutna? Ada duit. Pak RT mah sigana disambutna teh ku pongdut. Terang pongdut? Naon pongdut teh? Jelema ompong gendut. Nikmat panganten mah disambut ku sholawat. Saparantosna disambut ngariung ngayakeun ijab kabul. Saparantosna ijab kabul pan disandingkeun dina kursi pelaminan. Tuh ayeuna mah diisi ku pemuda pelaminan teh.
bari eueuh baturna eta teh. Karunya. Disandingkeun dina kursi pelaminan, red Arudi ningali Teh Ika bari nyanyi, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh Ika teu eleh di temalan, lirikan matamu menyentuh hati. Torojo teh bagian parasmanan manggo sangu tak gendong kemana-mana, tak gendong. Hampurannya tukang parasmanan. Nah beda tuh tukang parasmanan jeung panganten mah. Panganten mah nikmat, dimanja-manja, segala kahoyongna dituruti, betul. Walaupun pangantena goreng patut oke, bakal loba nu hayang dipoto jeung panganten mah. Kantenan ieu nya geulis nya kasep. Atuh beuki ngantri nu hayang dipoto teh siga artis dina sapoe, betul? Duhai senangnya pengantin. Sok atuh barantuan ceuk. Acan balikan deui. Abdi nu nyanyi hadirin sadayana anu ngabantuan. Jadi musikna teroret teroret gitu. Siap? Siap Bu? Jurig sariap? Nabongan teu ka dieu wae atuh. Sakali deui. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya Menjadi pengantin baru. Alhamdulillah beres ngaji barisa nyanyi atuh. Nikmat jadi panganten mah aya dina qasidah oge dilagukeun khusus jang panganten. Saking ku nikmatna eta teh jadi panganten. Ngan kade sabadana nikmat dina nikah aya tahap nu kadua. Kade Arudi Teh Ika nikmat teh kerja di panganten anyar hungkul. Ningali pamajikan kumaha we ayu ting ting Sophia lat juba Nikita Willy Prilly latu konsina. Saking ku geulisna kerja di panganten anyar mah. Nah ibu geus 1 tahun 2 tahun boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan da kumaha we buntelan kasur eta. Leres Pak. Leres. Ye panganten anyar mah nikmat keneh Pak, duit masih keneh loba ladang hajat. Parabot jang ngisi imah aya hasil kado. Urang masih keneh gaduh ka isin ku pamajikan, pamajikan masih keneh isin ka salaki. Da keur panganten anyar mah hayang hitut ge dikekempit. Daerah leres teh. Kan engke geus jadi panganten heubeul tah, mulai tahap kedua dina pernikahan, mulai datang ujian cobaan ti Gusti Allah. Jadi nikmat teh keur panganten anyar, kaitu namah nikmat dibarengan jeung ujian cobaan. Nu katilu dina nikah aya huruf H, H di dieu aya 2, kahiji lamun mayunan pika ngewaeun pika sebeuleun ujian dina rumah tanggana lulus, maka hana teh berarti hasanah keluarga anu alus anu bagus. Tapi nu kadua lamun mayunan pika ngewaeun pika sebeuleun ujian dina rumah tanggana henteu lulus, maka hana teh berarti hazanah keluarga anu awet tapi rajet, nyaeta keluarga anu didasaran make rasa emosi sarta hawa nafsu. Nauzubillah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten baru mah masing dijantenkeun panganten anu hasanah. Amin.
Ya Allah ya Rabbal. Terus terang cenah ibu. Jadi nu kahijina dina nikah teh nikmat. Nu kadua tahap kadua dina pernikahan aya ujian coba. Nu katiluna eta mah kumaha menghadapi ujian cobaanana. Lamun sabar berarti alus rumah tanggana harmonis. Lamun teu sabar berarti rumah tanggana awet rajin. Kartos. Moal hilap deui moal. Alhamdulillah. Ayeuna timbul pertarosan. Neng Nais saha nu kudu nikah teh? Saha ece? Nu kudu nikah saha? Neng Nais pan ieu keur bari milarian. Sugan manggih nu herang. Aya nu dihareupna teu aki-aki. Matak bieu amin pangtarikna asa muringkak gitu. Ya keur dileuweung gitu para roe kebelah ditu mah. Jadi saha nu kudu nikah? Wal ranana fi dawuh Rasul ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek gerani. Atau pemuda ngan saukur rambut gondrong hobina nongkrong mah tong waka nikah. Puasa heula we puasa supaya ngurangan kana hawa nafsuna. Ibu gaduh keneh murang kalih nu teu acan nikah. Gaduh keneh murang kalih nu teu acan nikah. Hoyong alim dipasihan doana ku abdi. Abdi alhamdulillah Pak sabda da ngaoskeun ieu doa aya duaan pemuda mudag-mudag nepi ka ayeuna. Lain sombong ieu mah pamer ceuk. Hayang dibejaan hayang. Ya doa sakali dibacakan kudu langsung apal. Lamun teu apal kira-kira moal apal ibu rekam engke tulis di bumi. Siap? Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Cing tarik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Parapat gera gede gera lumpat ka Bandung meuli kupat ka Garut meuli barukat batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana abdi purun si ituna daek sarua bogoheunana tiluhur sausap rambut jeung ketombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana cik sok ulangi tadi cik abdi kudu sakali apal aja. Kan bae Pak pandua eta teh. Ta eta ibu bacakeun doana. Lamun gaduh murang kali teu acan nikah wae hese jodona bacakeun. Sateu acan baca doana baca heula bismillah. Terus baca eta doa 3 kali, tiupkeun kana kadongdong, baledogkeun ka jalmi nu dimaksud. Insyaallah dijamin 100% bakal mudag. Pada dicobian. Ulah dipaseaeun eta mah pemanis we da ari ngaji kieu mah siga vitamin. Ari vitamin kudu amis, betul? Ari obat anu wajib namanya eta pangaosan mingonan. Ieu mah vitamin mah sampingan, anu wajib mah pangaosan mingon. Gitu. Jadi saha nu kudu nikah teh? Cari cing deui wae. Karek mah bieu dibahas. Namun di Al Istiqomah mah dibabakan jamaah teh osok gaduh gelar barho begitu bubar. Ternyata di dieu mah cingho, cicing oge. Amit-amit. Matak ibu lamun rumah sapohoan mah kana pangaosan teh mawa buku, mawa pulpen catetkeun bisi hil. Jadi nu kudu nikah nyaeta pemuda anu tos sanggup nganapakahan dohir jeung batin. Pertarosan anu kadua Neng Nais kasaha urang teh kudu nikahna? Kasaha? Randa aja. Aya di dia Randa. Habis sidek promosi. Kasaha urang teh kudu nikahna? Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fankihu ma taba lakum minan nisa. Jalan-jalan ka Baitullah, jalana ka palih kidul anu henteu nyebut orek nyebut cakep sok atuh cing kompak. Jalan-jalan ka Baitullah, jalana ka palih kidul anu henteu nyebut Allah, mudah-mudahan cing bisul. Amin eta. Cing kompak Allah na siap, cing tarik kompak bari ikhlas Allah gitu. Siap Bu? Udah tengah siap? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Al-ayah suraqallahul azim. Rausan henteu. Lamun aya nu nyebut teu rausan congean tah ceulina. Gelaan ranteng urati korok dikorikeun. Allah nerangkeun dina ieu ayat, ibu nikah teh kudu kanu dipika cinta, kudu kanu dipika nyaah, lain kudu kanu geulis. Coba bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis, atuh pemuda anu wajahna saparapat rek kasaha jodohna. Kanu saparapat deui cenah atuh meureun budakna betekok. Aya gadis saya di dia? Sok gadis jarawab cing kompak cing tarik haroyong nikah kanu kasep. Cing tarik hoyong nikah kanu kasep. Bagus gadis hoyong nikah kanu kasep, memperbaiki keturunan. Lalaki haroyong nikah kanu geulis, cing tarik mang hoyong nikah kanu geulis, ngaca. Yang nikah kanu geulis ari teu kasep mah hese. Leres dah. Ari santri mah bisa we ngeles, teh nais da. Ari nikah kanu bodo bisa dipapatahan, nikah kanu balangsak bisa usaha, palebah nikah kanu teu geulis rek ka mana nyerpis. Pan hese teu geus dituna. Mata kade pemuda urang dieu tong neangan nu geulis Kang. Naon sababna nikah kanu geulis loba madorotna. Ditinggalkeun ka masjid hariwang bisi aya nu nyulik. Ditinggalkeun ka pasar hariwang bisi aya nu maok. Da baheula menangkeun awewe eta teh meunang ngarebut sakampungeun. Pedah geulis. Coba lamun nikah kanu goreng patut mah ditinggalkeun ka masjid keluar kota keluar negeri sabodo teuing rek dihakan juri oge. Da goreng patut teh moal aya nu hayangeun. Leres teh. Leres we si Ece. Lain kitu maksudna. Jadi nikah teh ulah karena kagelisan jeung kakasepan. Sabab nu namina geulis satahun 2 tahun bakal leungit, nu namina kasep satahun 2 tahun bakal teu aya jadi keriput. Betul? Nabi yakin ya si bapak nu dihareup teh keur ngorana mah kasep. Ngan ayeuna we keriput sote geus kolot. Leres teh? Jadi kade nikah teh ulah karena kagelisan jeung kakasepanana, tapi kedah karena akhlak, nah karena agama. Kartos henteu. Istri kudu nikah kanu soleh, lalaki kudu nikah kanu soleh. Nah cenah Neng Nais istri make kudu nikah kanu soleh, sababan lalaki mah jadi kepala dina rumah tangga. Engke di akhirat anu ditanya pertanggungjawaban tentang keluarganya eta lalaki. Lalaki teh kudu bisa ngadidik istri jeung budakna jeung murang kalihna. Matak nikah kudu kanu soleh.
Istri nikah kudu kanu soleh, lalaki nikah kudu kanu solehah. Nah make kudu kanu solehah sababan dunia teh perhiasan, pang saya-sayana perhiasan dunia nyaeta istri anu solehah. Oge pan istri teh janten madrasah pertama jang budakna, istri jadi sekolah pertama jang budak. Tak ibu teh sekolah kahiji jang budak, jadi budak diajar sagala teh mimiti ti indungna. Batakan neangan pamajikan kudu kanu soleh. Kartos ente. Alhamdulillah. Kitu we teu kedah lami nu penting mah kahar. Jadi tadi 1,5 jam neng Nais di dia teh